Aduh. Mohon karek bebetah ya pakai saung kieu mah bah. Sok burukeun aritan. Tuh, kita ngobrol dulu ya. Kesini dulu. Aduh, panen itu tuh sahabat ya. Nah, loba ieu an geuninganannya. Tuh, halaliber. Leming, kungkang. Leming, kungkangnya. Kungkang bolokotona hejo. Leming bolokotona hejo. Jadi si uminya itu bagian ngarit sahabat ya. Jadi si bapaknya bagian gebotan pare gitu. Jadi pada punya itu masing-masing gitu. Semangat sahabat ya, alhamdulillah. Karena kemarin beras itu mahal dan susah, tapi alhamdulillah sudah panen mah. Insya Allah beras akan normal kembali. Kita akan ke sana sahabat ya. Nah di sana juga sahabat ya tuh warga lagi pada panen udah tuh sama tuh. Kita akan ke sini sama. Assalamualaikum. Aduh, alhamdulillah panen. Iya tuh orang Cikuya. Mohon Cikuyanya. Oh, mohon Cikuya. Alhamdulillah para panen sahabat ya. Minta teh mereka kagungan si abah itu nih nong. Iya. Oh, mohon. Bentar ngiringan silaturahmi punten. Pak, punten ngiringan silaturahmi ke palihan dia. Ka sawah perkaprakan ya. Mohon. Mohon. Pengen teh kagungan si abah sanesnya. Pengen teh kagungan abah sanesnya. Abah itu. Mohon. Ayah apa tuh? Ayah. Lah, Abah ayah tuh. Siapa? ayah nuju masak sorang. Ngaliwet cenah. Di mana? Bumina di mana? Gelumpit. Oh, di Galumpit. Oh, Galumpit ya. Pengen teh di dia sanesnya. Di soal kuliah ieu. Di Galumpit di mana? Tipar. 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 Nah, kaler-kaler. Belah mana teh Tiparna? Kejadian kemarin teh ya. Di mana di tempat? Lah? Tadinya. Oh, di dinya. Oh. Ah, kumaha tong basak bisik, Pak. Damang, cenah. Iya ge sami meureun ti Tipar. Dia mah orang dia orang Lebakna. Mana ieu? Abah ieu? Orang Cimala ieu mah. Oh, Cimala. Oh, cenah, Damang. Lah, abi mah di dieu. Masih sadesa di dia, desa ieu keneh. Sukabumi Ciletuh cenah cokelat mah. Piri bumi nu mah tuh. Pikiran yang mana? Apa lu nganganan? Dari orang mana ada? Oke. Untuk kikian dah. Kaki deh. Duit. Anu ieu mah Adina. Ah, itu serius kenaon deh. Oh, nyata di dinya nya berarti di Tipar eta di dieu caket. Pesantren teh eta. Dari panas saya. Tuh, si Abah nganteran geuningan. Kurang. Kap ngalaget. Hayo mun mangga Abah. Tuh. Oporkeun cai na bisi kurang kena itu termos ieu. Dah, gitu. Hayo disuruh aku kopi lalaki mau duka we Biar. Ayo. Anu teu teh anu urang merejeki lain. Tah gitu. Kumaha dietakeun sok, dimerdekakeun. Nah, dimerdekakeun. Kan tadi orang kerja yang dikasih uang, orang kerja, orang parahi. Heeh. Silang bara aing. Silang bara aing ngutamakeun begitu minangkana Hanya. Tapi setidaknya awalan hari itu saya tamanya, gitu sahabat ya. Kalau kita kerja di sawah itu emang seperti ini sahabat ya. Beda aja gawe bangunan. Maksudna ieu caina bisi teu buat cai. Gawe bangunan mah kudu meuli pan. Ari gawe di sawah mah teh kudu meuli di anteran gitu. Jadi ayo mun mangga gawe di sawah mah laes kalaparan moal. Ayo mun mangga Pak.
Ngopi ah. Hayo mun mah ngopi wae itu tadi ngopi. Namanya alat ngopi. Ieu teh sawah na teh bari diical. Oh iya teh, Bah. Tos 3 tahun. Naon, Bah? Sok Bah promosikan, Bah. Cacan anu ngalamar. Jangan ngalamar tuh. Di parena mah mun aya nyarita ge keke aya duitna datang. Heeh, banyak. Ai parena nama. Sabaraha ieu teh? 15 juta ge sapatok. Naonna, Bah? Ya sabaraha patok ieu teh? 20 hiji, 8.640 meter. Hayangna sabaraha keseluruhan? SPPT na, Hayang sabaraha keseluruhan? keseluruhan apa pokoknya 15 juta sapatok mun wali kecer yang sadaya. Oh, jadi hayang disakalikeun. Mau wali ical sapatok 2 patok. Oh, siap. Gitu. Siap, Bah. Bisi bohong SPPT na tuh. Tapi can sertifikatnya? Cacan kan milik ieu. Oh, milik. Bisa tinggal diputer eta na. Diputer, Bah. Angge orang puterkeun nya. Karena ieu kan tipikeun. Apa langsung jana. Lah? Misalkan yang jalan langsung jalan. Oh, insyaallah mudah-mudahan jodohna lah itu ieu eta sawah teh nya. Ari YouTube ge kan naon lobetna? Kana HP. Kana HP Mohon. kadituna tina HP. Duh, kaditu nama teh mah orang kan HP-keun we kitu. Mak, atos panena. Panena atos. Namanya ngarit. Teh gaduh da ieu mah teh gaduh sawah. Name naon? Panen di mana, Mak? Kan? Eta nya kana eta? Yukut yuk. Oh, juk. Pengen teh pare, Mak. Bantuan anak. Oh, alah geus ini mah cicing. Nya kabudak. Aduh. Tuh. Ya mah tuh boleh jadi pakasai jeung ori. Naon, Mak? Pakakan tadi piara. Nu mana? Tuh bolehnya tuh belah ditu. Anu hejo kene itu, Mak. Kita nu di ari teh ieu. Oh, eta nu diaritna naon? Parena naon? Jukut. Oh, jukut. Heeh. Tadi parean teu da Aduh. aya si ujangna oge. Aduh, ka mana, Mak? Di ditu di Jakarta damel. Oh. Ah, dah. Mak. Ku abdi emak teh dilaporkeun ieu teh. Dilaporkeun ka Jokowi. Nuhun. Kumaha, Mak? Sok kae nuhun Heeh. Kamari Nah, ge aya jangan nu ieu kena jol. Alhamdulillah. Oh, aya, Mak. Alhamdulillah mah nya. Nuhun. Masihan aya gula, aya bea. Tuh geuninganannya. Heeh, ariku eta mah. Nyata aya nu kieu tah si ujang kieu. Heeh. Ka dieu istri jeung pamegat opatan. Heeh, alhamdulillah mah nya. Nya da teralangeun cenah mah di dieu mah cenah ieu mah emak cenah ngatakeun ka Jokowi cenah. Mohon. Alhamdulillah jang. Jadi emak teh bete tos eta nya, tos ngarit. Mun tos ngarit. Kanggo bebe, Mak. Itu teh sapi. Waduh. Domba anu murang kali pan teh aya istrina tos 5 usul ujang. Ka mana? Ka Saudi. Oh, di Saudi. Tos 5 usul. Oh, jadi gini sahabat ya, si emak ini anaknya itu ke Saudi. Jadi emak anu di Saudi teh minantu. Minantu. Heeh, saha mana mina, Mak? Herna. Heeh, Herna di Saudi. Urang mana asli nama? Yang itu orang lebih ceri. Jampang. Cirani, ya. Oh, Putra Mak, uji. Mak, Ka. Mak beli bade dadah yeuh. Mudah-mudahan ketinggalieun ku Erna di ditu, ku teh Erna. Pasti. Nya di Saudi Arabia mah nya. Sok aya ngirim teh, Mak. Oh, sok ka acara oge. Heeh, tapi kemage aya meureunna. Bade meser sapi, ini bade meser di sapi cenangan cek eta ujang. Entong eteh beuti ripuh mama. Ripuh emaknya. Arit. Atuh mama ujang atos 80 langkung. Oh, sia teh, Mak. Suatu mau Waduh. Mak, tos seueur bonusna. Atuh ujang mama ieu. Gobis oge 4 sulah. Waduh. Tah, tuh gon nyucing bernyol ieu. Waduh, kunaon atuh lain cicing, atuh cicing. Salah opat. Aduh. Asa ajir tongong teh ujang ulang-ulangan di parios ku wamis di. Heeh. Wamis di tukang pencet. Iya tadi dia ditiku ya jangkot berat Aduh. akar-akar. Aduh. Tuh suata teh ngucur jang. Heeh. Ayeuna nama tinggal lawan cicing mak atuh lah. Kumaha ujang nya teh karunya ieu ka urang kali nu pang. Apaan ayeuna meureun emak tos rarempo kieu. Ya Allah. Eta ge ulaheun da jang. Tong tong atuh mi udah karunya ka maneh teh coba ieu nana ka arit ieu nana baru ieu nana baru. Waduh. Itu teh urang kali Gusti. Nyata nelpon istri. Cenah
entong tulis teh lah teh masa dari sapi teh teh. Heeh. Ada meureun kumaha itu nabung meureun tina nama. Nah, di mana Umi teh Bumina? Tuh saung mah itu Oh itu pada ditu. Nampel saroang ujang. Aduh, kemai mah lah. Saung mah ujang 2. Heeh. Rarugrug. Aduh. Ditampelkeun geuning itu nya. Kusaha ditempelkeun kusaha? Pernah kumarang kali nu Pak. Heeh, teu aya pemerintah aya teu? Tuh maman tuh jang. Oh, teu kebagian. Sugan kitu aya ruti lahu kitu teu aya. Kapungkun ente. Oh, Kan ayeuna eta. bantuan ti pemerintah kitu rumah rogrug teh. Mun ayeuna nya batu mah jang. Aya. Nya aya abdi mah rugrug itu 2 terus 2 oga 2 aya hiji deui rugrug itu teh jang. Waduh. Ayeuna lama emak masing sehat. Tong menung teh prakan komol malah jukut kieu. Aduh, pan berat mah ieu teh. Buatnya teh ieu Nuhun eta. Duh. ulah kita sukara sare ung eta jang tara. Ayeuna masing sehat lah uminanya. Mohon dengan ke bumi we ka ditu. Insyaallah bikin bade amang ka bumi emak ka ditu. Mudah-mudahan aya waktosna. Mohon. Emak manganya. Punten banyak. Mohon. Salam hormat abdi ti Mang JP nya. Alhamdulillah. Mohon. Assalamualaikum emak nya. Waalaikumsalam jang. Kita tanya emak cenah. Abah, manganya di kantun. Wilujeng. Sing sehat abah nanya. Amin. Sing hasil ieu panenna. Amin. Mohon titip salam abdi ka keluarga. Amin. Nya. Ayo ujang teh di mana teh anu rasa? Abdi pada dia desa ieu keneh abdi mah. Karanganyar. Mohon Leresan mana Karanganyarna? bawakan empang. Purbasari. Oh, Purbasari. Mohon di dinya lingi abdi. Da apa lama itu teh nama si keneh baraya. Aduh, digagal teh berang bawa da teu apal rek. Papangjung baraya. Da bapak oge ieu teh kieu. Tos lanjut usia kepala 7. Mohon ya, iya satur nuhun bae bantos abah hadirnya. Kepala 7. 70. 74. Oh, Kelahiran 74. 50 tahun 50. Waduh. Iya mah pun bojok mah. Teh. Waduh, teh. Harum. Mana karung wadahan itu nungtu tek pinah ka tongo. Nyita nu dibuat jadi itu tetenya. Nya. Waduh, ternyata yang kaditungan capek. Capek. Seuran itu teh. Hah? Opatan. Obatan. Nyita nu abah ieu keneh. Nya nu siapa? Waduh, ieu abah sawahna lega na. Deh. Eta. Hah? Itu jumung tajudnya. Heeh. Teh Jamil. Oke, diatur karungna ieu. Mawa anana teh rada berat. Ieu karung leutiknya. Manggulna pan ai karung 40 kilo bisa kudu gagah di panggul. Baheula mah kieu 50 kilo di panggul entos kieu mah lah. Sararempok kieu mah nya. Ieu teh, ieu ai. Abdi teh kan ngadangu tadi abang dulu itu nya. Mun Saora teh sawah teh bade dijual. Sabaraha ieu teh? Hoyongna. apaan ai Ente tina luasna heula sabaraha patok? 8.640 beli 8.640 meter. Mun Eusinana teh. 8.640 berarti ai sabau melangkung sahektar mah kirang. Mun ieu. Oh, mohon. Iya eta ujung pibuatan dugi kana cau pa itu. Jadi hoyongna ieu mah hoyong sabaraha digeblugkeun teh. Ai digeblugan bilih eta mah da panginten da eta. Cek engge 15 juta ge sapatok. Tapi hoyong sadayana moal ica sapatok da patok mah. Ieu teh ayana teh 8 patok. 8.640 meter berarti sapatok teh 400 meter. Mohon. 400 meter hiji teh 400 meter persegi teh sapatok. Kurang lebih karena 20 patokan. 20 hiji setengah. Ah itu geuningan. 8.640. Sapatokna teh hayang 15 juta. 15 juta. Kurang leuwih 300 jutaan. Langkung 300 juta. Hanya maksudna kurang leuwih 300 juta. Tina penghasilan ieu bah. Penghasilan, Tina sataun. penghasilan upami kaleresan mah 3 ton sok kering kaleresan. Sakali. Tina sakali tina sataun. Sakali. Oh sakali baku. makaya murkinya. 2,5 ngan go buruk-buruk nana ge ai 2 opat mah kenging wae 2 kering. ton 400. Biasa ngan aya nama tong diobrolkeun da nama sadayana ge 50% 60% bring saja ayeuna mah. Oh atuh maklum bah baku meureunnan nya. Jadi gitu sahabat ya. Ya teh entos SPP teh mah aya. Cuman sertifikat mah teu. Henteu milik. Oh, Milik. Tapi emang tanah hak milik gitu nya. Hak milik. Atas nama Abah Pun Bojo.
Oh iya teh sadayana teh nya. Ai pun bojon mah es teu warisan cek kengok ge da. Kenging 4 kintal mah kirang langkung 4 patok paling oge. Ngan ieu mah hasil kerja sama kitu minangkana ngan ieu mah nu gaduh nama pun bojo sakeng meser oge tepung kaya. Muhun. Cek orang kampung teh mah tepung kaya. Gono gini cenanya. Gono gini. Tapi mudah-mudahan bayeuna. Amin. Sugan we ku abdi kan dipublikasikeun ieu videona ieu. Muhun. Ku abdi disebarluaskeun. Amin. Mudah-mudahan aya jodohna. Amin. Amin. Mungkin teh meureun da pasti ngahubungi ka abdi ketika aya nu hoyongeun mah. Muhun. Tah meureun ku abdi engke disampaikan ke Abah. Abah teh linggihna teh di mana? Tipar. Daerah Tipar. Sukabukti. Paling Umina bah mau teh tuh, dimanfaatkeun ieu jaraminanya. Jaluk ieu bah. Hayo siap esok. Jadi gitu sahabat ya. Muhun. Ketika nanti ada sahabat jamu pelosok yang ingin memiliki sawah di daerah sini, insya Allah silahkan aja hubungi Mang JP ya. Nomor Mang JP ada di deskripsi. Nanti ketika sudah ada, Mang JP akan menghubungkan antara pembeli sama penjual, termasuk abahnya. Gitu, sahabat ya. Mudah-mudahan ayo jodohna abahnya. Amin. Amin. Gitu banyak. Amin. Sana sekarang sono tos siang abdi mah ieu teh. Mun tanya. Ayo Sehat moal. abahna. Amin. Mohon. Ayo moal ngantosan heula itu tuh. Paling teh ngantosan diusir. Menuju masak. Gawangin yang tuan teh. Mohon. Hari moal yo. Paling teh ngantosan diusir. Aduh, abah heureuy bah abdi mah nya. Mohon. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Iya panggih deui jeung nu ngarit teh di dieu aya nama ieu. Tadi mah di ditu ngarit pare aya mah ngarit yukut. Kanggo bebe. Ya. Oh, bon kaseueur bebena. Kade beut anak irian silaturahmi. Kade aya nama geuninganan bebe teh. Sok aya nu ngarawatan tengah peuting. Heeh. Kade hati-hatilah. Manganya. Mangga. Jadi lokasi ini sahabat ya di daerah Cikuya, desa Karanganyar sahabat ya. Nah di sini juga masyarakat memanfaatkan jeraminya ini ya. Kalau ini kemungkinan besar buat sapi atau ayo sahabat ya. Kemungkinan besar ini jerami buat sapi atau kerbau sahabat ya. Ngebek brek ngawang ke masyarakat. Aduh, alhamdulillah sahabat ya.